aya jelema resep jasa ka Kangjeng Nabi tapi teu boga nanaon karakterna tukang beca, lain karakter kahirupan sapopena tukang beca. Ketika nyana nyaritakeun Kangjeng Nabi ku kabageuranana, nyaritakeun Kangjeng Nabi ku loyalna, nyana ngarenung kieu be, cek nyana aing ge hayangan aing teu boga nanaon. Lah aing mendek sodako ngabeca be ngan asal pe Jumat. Asal pe Jumat jelema anu naik beca aing datang ka jam 11:30 mau teu kudu mayar. Sodako na eta bae nya komo nu ka masjid mah. Ngabeca nya na bebeja jeung pamajikanana mana bahasa tukang beca mana ai bahasa Haji Paini makan mama ada aja nama ai urang me mama ai eueuh bae ai masih ka mana deres masih mah teu deres masih mah umal malam teu semakin teu masih sia bae nya. Nah mana naon bapana ka tukang beca ieu ieu mah kieu ieu poe Jumat cuma ngabeca ulang harapkeun duitnya sebab urang kan teu sodaqoh teu boga duit. Ieu mah deuk sodaqoh tanaga bae ting kaluar datang ka 11:30 ka masjid. Nah ieu sahan ka masjid sarua teu kudu mayar. Heuh tuh masalah cenah. Kaluar jare jam 8 asal poe Jumat bae asal poe Jumat. Geus pokona dek ka mana tah teu kudu mayar ka nyana gratis. Datang kaheraneun anu naik beca ge asal dek dibayar Jumat. Asal dek dibayar bae ku tukang sayur Jumat gratis. Atuh si Mbak mah nungguan poe Jumat bae. Si Mbak nungguan poe Jumat bae. Geus tadi dilakukeun gunyana asal Jumat gratis, asal Jumat gratis. Kebeneran aya nu teu nyahoeun bos masjid. Berangkat ke masjid dibayar ku janda. Berapa mas? Gratis pak. Jangan sombong, membeca gratis bos yo bos. Enggak pak, saya mah asal Jumat gratis pak, pokoknya tenaga saya dari pagi sampai Jumat gratis buat sodakoh aja. Kamu ngebeca aja sombong. Bere kunyana tuh ambil 100.000. Enggak pak, bikin deh bo mun Haji Masuri atuh minta tambahnya nama atuh duit masjid ge kurus di bea. Bergaini. Nah eta kaget tuh bos, kaget cek bos teh coba ke Jumat hari, coba ke yang Jumat hari di Cirian bener itu gratis. Jumat hari naik deh ya beca masjid yana geus disiapkeun duit 500.000. Coba cek yana gratis teh bener teh sampai masjid berapa pak? Gratis pak, Jumat saya gratis. Yang benar kamu, pokoknya saya mah siapa aja hari Jumat yang naik beca saya, orang fakir, orang miskin, orang besar, pejabat, bos sekalipun gratis. Kalau kan menyana saya hitung di hari penyana 1, 2, 3, 4, 5 500.000. Haji Peni ge osok tak itu tah. Percis Haji Peni sok itu tah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan 1 juta tah. Nu dicokot nu tungtung hiji tah. Tolol jasa teh budak. Penipu goblok. Internya apa? Inter nipu. Eta pernah anu nyarekan dik mere di Jakarta jeung kula ye. Tanpa ramain makan kieu bae. Dihitung gunyana. Bener sih 2.000-an mah, tapi kan ngeunaheun ka deuleuna bener teh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cak anu menta-menta gede oge ya kan, berarti 10 kali 2 seberapa? Iya, cokot punya hiji set nih kieu bae teh tukang baramae tuh galedeg sia ngaharen-haren bae
emangnya nama kos gitu berhenti leletik penipunya nama mandak dagangnya tuh maju-maju tah barang dihitung mah asli mah bos 1 2 3 4 5 nih enggak pak saya mah asal hari Jumat gratis udah jangan gratis nih 500 pokoknya walaupun berapa pak jangan pun 500 5 juta nanti dulu saya udah tekad saya bulat asal hari Jumat gratis. Masya Allah cak bos jelema nu kos kieu ye jelema nu kos kieu tas Jumat langsung nyana miheulaan nanya aya teh tukang beca di mana imahna ka salah satu jamaah nyana mah tuh di dieu ka ditu pengkolan asup tangke aya di dinya imahna langsung berangkat ke imahna diketrok lawang Assalamualaikum 3 kali keluar salam pamajikanana make mu kena kene Waalaikumsalam Betty ada apa pak ini rumahnya Pak Anu iya yang tukang becak betul ini siapa ini saya istrinya ngana cerik didinya Masya Allah neuleuh salakina ngabecak poe Jumat gratis neuleuh pamajikan anak make mau kena kene dibikin duitnya 500 nih saya tadi naik becak kemudian nggak mau dibayar bapak nah udah ini saya bayarnya sama ibu aja cek ibunya dari pagi sampai Jumatan gratis suami saya mah pak walaupun bayar sama saya enggak pak nanti suami saya ke surga masa saya ke neraka ya Allah eta bos kieu bae bos aing teh loba duit aing ngabutuhkeun duit neangan duit tetapi ieu kakarak banggi tukang beca model kos kieu Masya Allah coba sih aslinya orang mana Cilongok pak dasar hasud jangan mah Cilongok pak ya Allah ya Rabbi idinya nyana ngetlakeun cai mata ya Allah ya Rabbi horenganan jelema geus kabitaeun jasa ka surga ditanya teh ieu nu mantak kieu kumaha nu mantak kieu cinta jasa ka Kangjeng Nabi walaupun fakir tapi sodakohna terus baik Kangjeng Nabi walaupun miskin tapi sodakoh terus baik naon bae anu bisa disodakohkeun ku Kangjeng Nabi selalu disodakohkeun kaula nuturkeun Kangjeng Nabi salaki kula nuturkeun Kangjeng Nabi lantaran eueuh jang sodakona hanya tanaga-tanagana maka kula jeung salaki musyawarah poe Jumat ngagratiskeun beca ya Allah ya Rabbi cak nu sugih teh pohara amat ieu mah jelema lain lalagan di luar kapasitas biasa cintana menggebu ka Kangjeng Nabi akhirna balik nu sugih teh ngarenung bebeja ka pamajikanana neng bapak mangi tukang beca jeung pamajikanana seperti tadi caritakeun gitu yuk urang ngamimitian sedekah yuk urang cintakeun ka Kangjeng Nabi masa nu susah bisa sedekah urang henteu urang lamun nyaritakeun batur ngabangun masjid jaboga pantes batur ngabangun majelis boga puluhan juta ge pantes batur nyantun yatim piatu jaboga pantes ieu tukang beca jeung pamajikanana bapak can nyorang ngecelakeun cai mata saumur hirup tetapi kamari bapak ningali pamajikan tukang beca salakina ngagratiskeun tanaga barang datang ka imahna pamajikanna maksi keneh make mau kena dibere duit ku bapak 500.000 caknya moal pa Jumat mah ya Allah ya Rabbi bapak tercengang ningali karakter model kos gitu yuk urang mulaian yuk ayo pak tuh cintakeun urang ka Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi disorot ku sinar Kangjeng Nabi kasorot ieu urang lamun lain aya sinar Kangjeng Nabi jang moal daek duduk di dieu atuh moal daek duduk di dieu
ieu teh aya nur Kangjeng Nabian di kolbu urang, aya nur ilahian di hati urang, nu mantak daek diuk di dieu teh aya cahaya Allah, aya cahaya Kangjeng Nabian di dieu di kolbu urang. Ngan kadang-kadang katutupan ku balak genep. Iya doa ya tadi di bandara boh eta Haji Peni gigian we naon tual tuh heri teu ka harti ku gorenganan urang Amerika susuna gede eta Masya Allah karim ulah ge lamun teu mau sorban mah meureun dideurekeun ngan geus make sorban api-api bae ge ye ngan rada diintip aja gede tuh. Ya Allah eta bener teh urang Amerika luis dia eta mah Luis disusul ke orang Pakistan lah Luis barang turun di Cina teh Cina kasisian Haji Rusdi ya nangis gitu bareng kotoknya tuh mulus jasa caknya berarti jaraknya jauh meureun normalnya geus kasimpulan nama eta nusugi pasini jeung pamajikanana Kak geus kieu bae lah tuh eta tukang beca teh urang mana haju urang ka Mekahkeun coba urang tanya ji bener oge ih pamajikanana ji nurut teh ih beneran kan boga pamajikan teh mongkos tukang beca tadi kan kebeneran akur dah ieu nu sugih ge boga pamajikan geunaheun tak kadangina pan aya jelema iya neng urang boga duit 10 juta ka masjid kan 9 juta yuk nanaonan eling atuh salaki dicarekan eling 9 juta urang 1 juta nanaonan anu cager ge gering heula eta majikan kamu Masya Allah aya teu ngamuk neng urang boga di 10 juta 9 juta ka masjidkeun yuk kabeh masjidkeun yang hulu-hulu siang ambo itu orang pondok KTP-na Masya Allah nah akhirnya anu sugih teh geus sababaraha bulan datanglah ka tukang beca assalamualaikum waalaikumsalam naon Pak ieu mah dek nanya bae daek tante ka Mekah macem-macem ente mah dek nanya daek tante ka Mekah atuh dek ditawaran ka Mekah masa anu teu daek aju maksud bapak naon bapak dek ngamekahkeun ieu bapak jeung emakna jeung pamajikan sok kitu bapak mah kitu nyana bunga-bunga tapi maksudnya kaget beneran ini mah cek pandanganana beneran jatuh akhir di kamakakeun Masya Allah berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi ku cintana ka Kangjeng Nabi dibawa berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi bahagia amat guys kana KTP na langsung didaftarkeun alhasil nyana diberangkatkeun ka Mekah kuno sugih nah iya berkat cinta ka Kangjeng Nabi yang celing di hati teh persep jasa ka Kangjeng Nabi kemudian nyana berangkat sodakona ku cinta ka Kangjeng Nabi ujung-ujungna coba ge eta mah kos inget ka dongeng kieu aya jelema jore jasa beungeut na lalaki asal nanya awewe ngabalieur asal nanya awewe ngabalieur nyana ge ngaca ieu beungeut aing beungeut perang ieu mah sakena guys nyana terus bae asal nanya bae si komo tuh budak sekolah mah ditanya ti jauh kene geus kieu bae malengos nah si mbak ge ditanya si mbak tetep bungut keur mah jore Yuni teh kotok kem jore jasa tamata ayeuna nyana meangan pelet ka kiai-kiai ka dukun-dukun teu manjur teu nyambut geus teu manjur bae minta pelet kakak Kiai Rifki ta ieu qala Yusuful yabi ya batinni endahan kiaina nu laku nanti balik cenah bantu agus ka mana-mana geus jangan pelet teu laku we nya geus frustasi geus kieu ya Allah ya Rabbi tapi maha kawasa Allah
lah kuariba oper bae lah cakina dek ka kiai moal ka dukun moal ka ahli hikmat dek ka kiai nu bener jaman teh pelet kaji pening geus boro-boro aing nya ge teu laku aja ayeuna ka kiai assalamualaikum waalaikumsalam aya naon kula umur geus aya meureun 35 mah oh bagus maksudna ya karena yang kawin atuh lain gara kawin hangan lalaki makan pembeli eueuh jang meulina ayo boga duit ona lah tuh urang sajajarkeun we jeung nu kieu kiai unggal nanya awewe embungeun ka budak sakola embungeun ka si mbak embungeun ka karyawati embungeun ka santri ge embungeun kunaon geus datang ke haji ulum ge arembungeun ka apa haju ieu mah deuk masrakeun sagala-galana we ka kiai atuh sugan ka ahli hikmat geus kula ieu pelet tata tulisan pelet beuh ti mimiti waliyat talatof datang ka Izqala Yusuf ental kabeh cek eta eta mah nu ngaran-ngaran minyak ti ahli hikmat makena ge ajerum dani mah teh ajerum dani eta geus lain kitu deh disilang Masya Allah di mimiti minyak sengit datang ke minyak PPO datang ke minyak kelapa tetap kemanjur Haji Mansuri pada wena kos gitu tak puding tah bae keur ngora kikian nya tah Haji puding jago pelet kos gitu tapi tetap berlaku nah ieu mah deuk masarakeun ka kiai cintakeun ka Kangjeng Nabi cak Jai cintakeun ka Kangjeng Nabi engke batur lain neuleuh beungeut maneh lain neuleuh awak maneh tapi aya sinar Kangjeng Nabi ya Masya Allah cinta cara cintana cintakeun hate baca sholawat tah sholawat nu mana kiai ye tapi teu meunang direkam emang ye sholawat ieu mah anjur jasa emang ye teu meunang direkam paehan HP-na paehan nya dibacana moal make ieu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ana ta'ala wa qasana kul antu salatu sulaiman siman antu ya aku sadar gitu sih atuh itu mah pelet bahkan sama lain ke awewe jang jampe dagang eta ya serius ngan cak abah almarhum hiji teu meunang ditulis teu meunang direkam dibaca ditalar sakali dua kali tilu kali masalah lamun talar datang ka tilu kali bake lamun teu katalar ulah ngan teu meunang direkam teu meunang Allahumma shalli ala Muhammadin ana ta'ala wa qadara kullu antu salatu salam ala sayyidina Muhammad